Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng tepang deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman seri K48. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun hiburannya kanggo mitra-mitra sadayana. Di mana bae mitra-mitra nuju aya di Bandungna, anu nuju di Mekahna, Cianjurna, Cilacapna kumna welah sadayananya ti diwiji-wiji ku Kang Arif. Dina seri K48 nyaeta nuju nyarioskeun bisurti Aki Darma nuju aya di bumina Mang Omen. Dugi kadinya nya mitra-mitra. Supados teu nyangkolong tingkada waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar. Pok Mang Omen nyarita. Oh ya cucu. Anu atos we lah. Keun perkawis eta ku abdi dihapunten pisan. Abdi oge bade nyuhunkeun dihapunten. Margi salami ieu abdi tos calutak. Estuning abdi tos calutak basa kanu jadi lanceuk. Sareng dari namina jalmi mah maluput tina kalepatan. Kitu cek Mang Omen. Pok BIT nyarita. Mohon cece abdi ge sami pada nyuhunkeun dihapunten tinaning sagala kalalepatan abdi, tina basa abdi anu kirang tata, kirang titi, kirang sopan kanu jadi dulur. Kitu cek BIT. Atung geus silih bubarkeun kasalahan mah dada bisurti meuning emplong. Asa bangblas anu ngagantung dina dada salila ieu asa copong. Ngan Aki Darma nampo nyaeta kana beheung Mang Omen. Anu katampo ku Aki Darma aya oray anu meulit dina beheung Mang Omen. Ngan Aki Darma can wakageruh. Pok Mang Omen nyarita. Oh punten, ari Aki di manten. Sareng pendak sareng Ceu Surti di mana Ki? Nanging eta ge hapunten. Kitu ceuk Mang Omen. Nanya ka Aki Darma. Kieu Jang Omen. Oge ka Nyi Iti. Kieu lalakonna. Anu saterusna Aki Darma nerangkeun naon anu geus kajadian. Basa ti mimiti bisurti dibegal nepikeun ka ditulunganana ku Aki Darma. Da Aki Darma ge teu ngahaja sebenarna mah. Jeung bisurti balaka menta tulung nyaeta pangnyokotkeun anakna anu dibawa ku siluman tea. Jeung bisurti cenah ayeuna mah geus tobat. Ari hayang menta dihampurana mah cenah Jang Omen BIT titi heula keneh. Geus aya niat anu kuat jeung geus mung lamun kitu mah hubungan jeung ngaranna siluman Irop estuding hayang bener. Tah kitu Jang Omen.
oge ka Nyi Iti. Aki nganter ka dieu teh tujuanana mangan sakitu-kituna. Oh, nuhun Aki. Atur nuhun pisan. Aki atos ngajajab kapun lanceuk. Kitu ceuk Mang Omen. Mung kieu ceuk lalakonna Kang Komod oge Aki supados Aki uninga. Anu saterusna Mang Omen nerangkeun yen Mang Komod geus tilar dunya. Sabab Mang Komod keukeuh hayang mateni hayang nandasa nyaeta ka manehanana. Cohagna mah hayang maehan. Nepikeun ka kajadian tarung begalan pati kabeh diterangkeun eueuh anu kaliwat supaya Biiti ngarti jeung teu salah paham. Pok bisurti nyarita, "Oh, teu nanaon Ayi, da eta mah tos kudu kitu. Dabongana Kang Komod salila ieu ngumbar ambara, da ku cece ge geus dicarek. Geus ceuk cece teh tong hubungan deui jeung bangsa siluman. Tapi Kang Komod keukeuh," kitu ceuk bisurti. Pok Biiti nyarita, "Nya cece, hormat heuceu ulah nepikeun ka dendam. Boh ka diri abdi, boh kanu jadi salaki abdi. Da eta mah nya ari Kang Omen mah saolah-olah ngajaga diri," kitu ceuk Biiti. "Moal Iti, moal. Heuceu moal dendam. Da geus aya takdir tinu Maha Kawasa kudu kieu," kitu ceuk bisurti. Da memang bisurti sapekna digembleng di pepatan ku Aki Darma, hatena jadi bebas teu hayang manehna ngagedekeun kagorengan. Lamun mikikeun kadinya mah nu jadi salakina mah ngan saukur maot teh diri sorangan manehna. Tapi lamun diitung sabaraha nyawa anu jadi korban ku nu jadi salakina jeung kumanehanana. Atuh anu saterusna sararea ngobrol meuni uplak. Ngan Aki Darma ngajak ka Mang Omen yen aya obroleun anu kacida pentingna. "Oh, mangga Ki, mangga ari penting mah. Mangga atuh urang di saung kebon wae. Da eta cakat pipireun bumi," kitu ceuk Mang Omen. Jeung nya saung teh gede lega tur garnaheun bubuhan da saung ge dipiara. Mang Omen mah dinanyeun saung teh bener-bener. Anu saterusna Aki Darma jeung Mang Omen terus nuju ka saung. Terus arasup ka jero saung. Didinya aya cempor leutik nyah diseungeut atuh didinya teh jadi caang. "Oh, mangga Ki calik, mangga," kitu ceuk Mang Omen. Atuh anu saterusna gek Aki Darma calik, kitu deui Mang Omen. "Kieu Jang, Aki rek nanya ari eta anu ngaranna Balung bener budak Ujang," kitu saur Aki Darma. Gebeg Mang Omen mending ngagebeg. Sugan teh cek pamikir Mang Omen Aki Darma moal nuju kana pertanyaan eta. "Sok nyarita ka Aki,
Nyarita kaki anu jujur soalna kieu cek pamanggih aki yen eta budak teh lain budak Ujang. Jeung eta anu aya dina beheung Ujang aya oray anu meulit dina beheung. Kitu saur Aki Darma. Bobohan hiji sepuh anu kasipu ku pangarti waspada permana tinggal. Mang Omen ngahuleng. Ari rek ngabohong Aki Darma geus apaleun. Pok Mang Omen nyarita. Oh kieu Ki lalakonna mah. Anu saterusna nganderekdak Mang Omen rangkeun ti mimiti kajadian. Ti mimiti dihina ku Mang Komod nepikeun ka pamajikanana ge ngilu nyarekan. Nya Mang Omen teh indit nuturkeun indung suku. Nepikeun nepi ka leuweung tiis. Nya di leuweung tiis manehna panggih jeung anu ngaranna Nyimas Nigini. Nyimas Nigini hayang dikawin nepikeun ka dikawinna tur boga budak anu ayeuna dibawa. Ari ieu kongkorong pamere ti Nyimas Nigini kasup harta ge pamere ti Nyimas Nigini. Kabehanana diterangkeun eueuh nu kaliwat. Toh kitu Ki lalakonna mah. Kitu ceuk Mang Omen. Pok Aki Darma sasauran. Tah kieu Jang. Kuaki urang terangkeun hiji-hiji. Kahiji Ujang salah. Geus ngahiji jeung bangsa siluman. Sok sanajan erta harta teu menta Ujang teh. Jeung memang harta nu dibikeun ku Nyimas Nigini teu menta wadal. Tapi anger we salah jeung dosa. Anu kaduana eta budak teh lain budak Ujang. Lain darah daging Ujang. Omat Ujang ulah boga pikiran yen eta teh budak Ujang. Tapi eta teh hiji pusaka Nyimas Nigini anu dikaluarkeun tina rahimna. Ngan pas kaluar nya ku Nyimas Nigini dibentuk dijadikeun wujud manusia. Jeung lamun eta pusaka bisa cicing di alam manusia salila 100 tahun, maka eta pusaka bakal jadi pusaka anu kacida ampuhna. Moal aya anu bisa ngelehkeun di bangsa siluman mah ngan syaratna nyaeta kudu cicing heula di alam dunya. Jeung dangkege eta budak bakal dirawatan deui ku Nyimas Nigini. Sabab Nyimas Nigini butuheun pisan kana eta pusaka. Tah kitu Jang. Atuh Mang Omen ngadenge kitu mending ngahuleng. Kabayang lamun balung dibawa deui ku Nyimas Nigini kumaha sedih nabi iti. Anu sakitu geus nyaah pisan asa ka anak pituin. Aduh kumaha tuh Aki saterasna soal pamitos kieu kitu ceuk Mang Omen. Mang Omen bangun anu bingung. Tah kieu nya ayeuna mah tuturkeun we heula. Da anu jelas mah kabeh bakal dirawatan deui ku Nyimas Nigini. Kasup kongkorong harta jeung budak. Ujang Jang Omen pasti jeung yakin duka teuing
ari iraha nama. Oh aki ari masalah eta mah teu janten masalah kanggo abdi mah. Mung anu janten masalah abdi sareng istri abdi tos nyaah kamurang kali tah kitu aki kitu ceuk Mang Omen bangun anu nguyung. Nya kieu we yeuh bikeun ka pamajikan Ujang cenah dituang sugan jeung sugan anu maha kawasa ngobulkeun ke Ujang bakal dibere turunan kuno maha kawasa kitu saur Aki Darma. Bari kitu teh Aki Darma bikin hiji apel eta apel meuni pikabitaeun. Berem amu cuy atuh Mang Omen meni atoheun anu saterusna apel teh ditampanan. Jeung omat Ujang cing sadar naon anu dibikeun ku Nyimas Nigini eta teh titipan. Ari ngaranna titipan pasti hiji waktu bakal dicokot deui ku nu bogana kitu saur Aki Darma. Oh mohon Aki teu sawios ari kanggo abdi mah nanging mudah-mudahan we abdi dipasiean turunan kitu ceuk Mang Omen. Hiji deui Jang ke lamun budak Ujang lahir jeung geus dewasa anterkeun ka Gunung Halimun. Oh maksudna bade naon Aki kedah dijajabkeun ka ditu? Ari maksudna eta budak rek digemleng ku Aki sabab ieu budak kena bakal jadi hiji jawara anu bisa ngabrantas kadoliman kasarakahan jeung ieu budak dibutuhkeun pisan keur narima warisan ilmu ti Aki jeung ti guru Aki kitu saur Aki Darma. Oh mohon mangga Aki ari kanggo kasayan mah kanggo abdi mah moal ngabotkeun kitu ceuk Mang Omen. Ari tos kieu mah Ki nya abdi panginten Jongjon. Nya syukur Jang ari Ujang Jang Omen geus ngarti mah. Tah tugas Aki geus beres. Aki ayeuna rek pamit. Hampura Aki moal bisa lila-lila di dieu kitu saur Aki Darma. Aduh Aki enjing we atuh enjing deui bade angkat mah ayeuna mah tos sungi katami abdi masih kene sono hayang ngobrol sareng Aki kitu ceuk Mang Omen. Teu nanaon Jang teu nanaon ke sugan urang bisa ditepungkeun deui jeung Aki geus waktuna. Aki kudu gancang indit jeung bejakeun ka Nyi Surti. Keun da Nyi Surti mah geus apaleun. Aki rek indit jeung bejakeun ka Nyi Iti ka pamajikan Ujang hampura Aki teu bisa nepungan heula kitu saur Aki Darma. Anu saterusna Aki Darma kaluar dituturkeun ku Mang Omen. Anu saterusna Aki Darma nenjerak bumi ngan sakolepat. Aki Darma geus teu katempo deui ku Mang Omen. Atuh geus puguh indit mah Mang Omen gancang asup deui ka jero imah. Kasampak Bisurti masih kene ngobrol jeung Bi Iti. Atuh pas nampo Mang Omen geus ka imah pok Bi Iti nanya, "Kamana Kang hari si Aki?"
Oh, si Aki mah tuluy iti nyaeta reka Gunung Halimun. Ate biti manihan jalu. Tadi nama biti hayang ngobrol heula jeung Aki Darma. Ari Bisurti mah geus apaleun, ari Jaka harita geus peureum kitu deui balung. On iya akang dibere apa ku Aki Darma? Keur iti ngan saur Aki Darma, mudah-mudahan we urang dibere turunan kitu ceuk Mang Omen. Atuh bete meni atoheun anu saterusna eta apal teh ditampanan tuluy dituang. Eta rasa apal meni amis kacida cek rarasaan biiti kakara manggihan apal anu sakieu kareueupna. Pok Mang Omen nyarita deui. Ari cucu anu saterusna rek kumaha? Nah rek cicing di dieu atawa kumaha? Kitu ceuk Mang Omen. Cece mah rek nyen sasaungan we bae leutik oge. Anu penting keur duaan. Kitu ceuk Bisurti. Atuh kumaha itu imah anu sakitu gedena lebar. Ece teu hayang da eta mah lain barang ece tapi barang siluman. Oh nya ari tos kitu mah teu nanaon atuh. Keun bae isukan urang ngamimitian nyieun imah. Nah cok hayang ukuran sabaraha ka sabaraha kitu ceuk Mang Omen. Nanya ka Bisurti, ai opat ka genep ge badag keur nya ece jeung keur si Jaka kitu ceuk Bisurti. Geus beres ngobrol anu saterusna sarare katambah harita memang geus peuting. Esukna Mang Omen dibantuan keluarga terus nyieun imah keur Bisurti. Kusabab loba anu mantuan tur aya bahana 2 poe ge imah teh geus anggeus. Ti harita Bisurti netep deui di Kampung Dangder. Hirup Bisurti ayeuna mah hirupna leuwih tentram, leuwih ayem jeung getol pisan kana ibadah. Sabulan geus kaliwati harita, malahan mah Bisurti harita teh diajar ngebon, da dibere ku Mang Omen. Ari biiti dikersakeun ku nu kawasa teh ayeuna teh eukeur. Atuh Mang Omen atoheun pisan yen ayeuna mah manehna bakal boga budak. Cag Kampung Dangder mitra-mitra urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji warung. Harita di warung keur meujeuhna rame. Nyaeta kudu ngadon jarajan jeung loba pisan sodagar anu ngahaja areureun di eta warung. Harita aya hiji jalma anu ka eta warung, awakna peni busakal tur meuni beberhilan. Dina cangkengna oleh greng ku bedog panjang, kumisna meuni kandel. Si oreng eta teh si mata careuh anu geus nepi ka dinya. Wah kalala wangsa jeung itu si gaya sodagar anu ngadon jajan. Kitu cek gerentes hate si mata careuh. Kituna teh si mata careuh gancang muru ka eta warung. Kituna teh gek diuk dina bangku.